ieu mah keur carita. Jadi Kangjeng Rasul teh diangkat jadi rasul teh saat keur pegat jeung dunia, pegat jeung makhluk, pegat jeung lingkungan. Hiji be Allah turun malaikat Jibril ngangkat jadi rasul. Ya, waliullah diangkat jadi wali teh keur pegat jeung makhluk, keur pegat jeung materi jeung dunia, pegat jeung lingkungan. Hiji be Allah ngangkat jadi wali. Tuh ieu mah di spring beda yang jadi wali. AC ambalaya. Di kotrek-kotrek kurang teh cek. Ngomong yang jadi wali. Tampak habak. Kudu pegat kabeh kudu pegat. Nah iyalah pegat jeung makhluk, pegat jeung dunia. Etalah nu beratna hiji we Allah andalan. Masyaallah karim. Karak diangkat jadi wali Allah. Kalau geus kaditu geus jadi wali. Beda, karena engke dikelilingi ku dunia Allah, ngelilingi dunia kan sabodo teh bajan Allah. Dikelilingi ku makhluk dari berbagai lapisan masyarakat, lapisan makhluk timimiti anu handap sahandap-handap datang ka luhur saluhur. Ieu teh urusan Allah, makhluk mah aing mah aya jeung Gusti Allah. Tah lamun geus bisa kitu karak jadi jelema. Ieu makan di SMS. Waduh anak batur ya. Coba ente ka dieu ye. Kakarak aya tiluan kurang hiji ye. Aduh, emang kudu opat tadi, opatan lah sakeuna teh. Tuh saya baju karti bae kan parantina kan. Emang teu karagap kitu ku aing. Eta teu bisa pegat ya Allah, ya Rabb. Ngeun urang lamun geus bisa pegat jeung makhluk, Allah bakal ngiriman makhluk. Pegat jeung dunia, Allah bakal ngiriman dunia ngan urang geus teu hayang. Hiji be Allah. Cenah aing ge pegat jeung makhluk tapi makhluk teu daek daratang. Semu sia mah. Semu. Geus aing mah teu hayang ngana dunia teu hayang tapi teu daek datang tah dunia cenah. Atuh kunaon sia meninggalkeun dunia? Hayang dunia. Teu mangarana mancing. Teu mancing mah make loot. Atuh geus kitu. Ketika Kangjeng Nabi diangkat jadi rasul dakwahlah Kangjeng Nabi teh mimiti dakwah Syriah lah harewosan Kangjeng sebab dititahna model gitu kabladina terus rada jahar-jahar wah mulai hirup suasana agama teh dari mulut ke mulut terus Kangjeng Nabi teh dititah fasda biman tu'mar wa a'rid anil jah. Wah kenceng Kangjeng Nabi. Di mana aya manusia, di mana aya kerumunan manusia, apapun yang terjadi Kangjeng Nabi langsung dakwah. Ya otomatis pemimpin Quraisy, Abu Jahal, Abu Sufyan dan lain sebagainya merasa kalah dan tersisihkan. Nyana bangsawan, nyana hartawan, nyana pemimpin. Kemudian kuari merasa terabaikan dengan dakwah Kangjeng Nabi. Wah, Kangjeng Nabi istimewa. Wali nu ilu ka Kangjeng teh lain kalangan bawah bae, kalangan menengah geus mulai. Eueuh deui Muhammad kudu dibunuh, jarak bunuh. Kan lain lalagan. Masya Allah, rit kapahara Kangjeng. Tidinya Kangjeng Nabi tetep mun tayang ka Gusti Allah kumaha keputusan Allah. Nah, gancang caritana dititah hijrahlah Kangjeng Nabi ka Madinah. Hijrahlah Kangjeng beserta Abu Bakar Siddiq radhiyallahu dengan cara-cara dakwah, dengan cara-cara hijrah anu geus dijelaskeun kamari. Berangkat ke Madinah. Cuman Kangjeng instruksi kan bagi penganut-penganut Islam. Terkuat di Madinah di Mekah segera milu hijrah. Lobalah sahabat-sahabat anu milu hijrah. Digaranan sahabat muhajirin. Nah, aya nu tersisa milu agama ka Kangjeng Nabi tapi ketika dititah hijrah ke Madinah
nah iyalah permasalahan nu mantak teu milu hijrah ka Madinah teh horenganan loba pertimbangan ya Allah ya Rabb Masya Allah karim pertimbangan teh diantarana aya anu anakna asup Islam bapak teu masa sih kami ninggalkeun bapak aya anu bapak nama Islam jeung anakna kapan dulur henteu masa sih kami hijrah kudu ninggalkeun kakak ninggalkeun adik ya Allah ya Rabb aya anu boga pamajikan masa sih ai kami asup Islam pamajikan encan kami kudu ninggalkeun pamajikan atuh meureunanan pikumahaeun pamajikan teh berat ku pamajikan aya anu berat teh ku anak pan kami teh boga anak teh ieu teh kembang mata teu meujah resep sedangkeun anak teh ieu teu milu dina agama teh haju kuari diinstruksikeun kudu hijrah ka Madinah kudu ninggalkeun pamajikan anak mana berat teh berat amat kitu keneh aya emang aya uwa eta teh baraya-baraya anu kudu ditinggalkeun anu urang sapopoe teh kapan obrol kadang silih bantu ku ayana agama ieu memisahkeun antara urang jeung dulur berat amat berat kitu keneh boga harta masyaallah itu ladang itu toko itu perusahaan ai ditinggalkeun kan ku urang ka Madinah berarti kan geus teu kudu dilieur deui eta ladang eta usaha ya Allah ya Rabb menang sakitu usaha poharana aya perdagangan anu geus lancar ketika hijrah ka Madinah atuh kapan meureunanan dagangan teh ditinggalkeun aduh ieu bakal pikarempan kapayuanana engke kumaha terakhir ieu imah menang ngabangun geus saking ngeunaheunana hijrah ka Madinah berarti kan ditinggalkeun moal kami mah deuk di Mekah bae berat ku urusan tadi ya Allah ya Rabb ya Allah ya Rabb bu hijrah ka Madinah geus geungkeun diterima ku sahabat Ansor terjadilah dua sahabat Ansor jeung Muhajirin tinggal anu di Mekah nu loba pertimbangan iyalah nu teu daek hijrah diantep ku Kangjeng Nabi sebab can aya instruksi anu pohara ti Gusti Allah nyana boga pertimbangan seperti eta kapan urang teh iman ka Kangjeng Nabi Muhammad tapi kan bapak urang teh kan pemimpin ka jenting teh iman teh pandulur urang teh ieu teh pamimpin di Mekah teh masa sih urang kudu papisah teh dumantag kuari di Indonesia keur meujeuhna pohara agama teh ulah sampai memisahkan antara dulur teh bisa kitu agama mah agama bae di urang timbul toleransi jangan karena agama kita pecah jangan karena agama kita kemudian ribut atuh kapan ari geus memuncak mah teu bisa teribut kajian kumaha ge ja agama mah agama ti Allah kapan aya agama mah nah di urang teh dibuat sedemikian rupa aduh supaya ulah aya keributan jenting kafir deuk yeun ulah kumaha ge nah ieu bahayana nah ketika masih keneh diantep orang-orang mukmin anu can milu hijrah dengan berbagai pertimbangan maka turunlah ayat ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya ditegur ku Gusti Allah
jelema nu ariman yakne mukminun ulang rasa berat anjeun datang ka teh hijrah ku gara-gara bapak anjeun dulur anjeun la tatakidu abakum murarek ngajaradikeun ranjeun kabeh ka bapak-bapak ranjeun kabeh wa ikhwanakum jeung dulur-dulur anjeun kabeh aulia sebagai wali sebagai pamimpin ulah Inistahabul kufra lamun memang bapak jeung dulur teh masih keneh mikaresep pilihan anak-anak kufur ninggalkeun iman. Anjeun iman ka Allah ka Muhammad, bapak anjeun kafir keneh, dulur anjeun kafir kameh. Kafir keneh. Nah, lantaran bapak anjeun teh milih kafir. Walaupun manehanana jadi pamimpin tetep ulah milu ka bapak anjeun. Berarti kan aya pemisahan. Bapak tinggal bapak, pamimpin tinggal pamimpin. Tapi ai kafir mah boleh dituturkeun. Instruksi hijrah. Ayat ternyata aya dua rupa nomor kahiji ngainstruksikeun hijrah ka Madinah ulah nutur-nutur kafir. Nomor kaduana ulah ngajadikeun kafir sebagai pemimpin ulah sakali deui dengekeun uceli dia ayat ieu teh sebagai nahyun larangan ngajadikeun pemimpin kafara kufar haram kafir jadi pemimpin. Ieu ayatna. Talari ayat dia ejakeun ka ditu. Ka luhur. Ieu mah urang keur carita ayat. Bentrok jeung carita negara. Watak moal maju-maju di urang. Sebab bentuk negarana lain negara Islam. Satungtung lain bentuk syariat. Mal maju agama mah kajen kukumaha ge. Terus we urang teh disundatan jeung disundatan. Disempring deui. Sebab maju atuh. Di negara demokrasi mah arti demokrasi teh demonstrasi kekuasaan terletak pada rakyat. Tergantung kumaha rakyat bae kajen teuing kafir aya pilihan rakyat mah atuh we gae. Kajen teuing cewek aya pilihan rakyat teh gae. Padahal mah dilarang kafir jadi pemimpin cewek jadi pemimpin. Moal bener kajen kumaha ge ketika kaum ngajadikeun pemimpinna wanita. Moal bener kajen kumaha ge di negara lamun pamimpinna eta adalah kafir. Moal bener kajen kumaha ge sadaek-daeknya na bae. Teu make aturan-aturan Al-Qur'anul Karim moal bener. Tapi kulantaran bentuk negara lain negara syariat bentuk kumahanya na bae. Geus kumaha rakyat anu milih. Lantaran kumaha rakyat anu milih atuh dibuatlah dewan-dewan pilihan-pilihan rakyat. Mimiti pusat datang ka daerah. Iyalah partai. Golkar geus aya 2, P3 geus aya 2, PKB, PDI, Kafan dan lain sebagainya. Hari kafir ge. Hari tanu geus boga partai. Naon ngaranna? Siapa nya hojasa, banyak kabere, siapa? Masya Allah, karim. Naudzubillah min dzalik wa 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 min dzalik. Nah, lantaran atungkeun partai ngaranna ge kaberituna sogok menyogok dibere. Lah aing mah ieu bae cenah ngarahanana teu karasa. Hayu tah. Didukung tinggal tunggu kehancuran. Urang-urang keneh nu ngahancurkeun agama. Urang-urang keneh nu ngahancurkeun bangsa jeung nagara. Masyaallah kan. Sek sakadar carita seperti eta kumaha urang bangsa Indonesia
hendak ngebangun Indonesia ya urang sebagai bangsa. Dilanjutkan ku anak incu urang ya urang sebagai bangsa. Tarik ulurna biasa tong kos kitu mah. Tapi coba nyen kekuatan supaya ieu Al-Qur'an teh lain sakadar dimusabakohkeun, lain sakadar dibaca, lain sakadar ditalar, tetapi diterapkeun, dicoba ku urang mantep jasa itu. Ih, kahayang urang mah kan ieu langit bumi nangieun Allah, manusia nangieun Allah, atuh aya Al-Qur'an, kitab Allah mantak naon nerapkeun. Urang mah oke-oke bae lantaran urang mah resep ka Allah. Nah, kafir bahkan tersebut ke Allah nya nama. Di naon Quran diterap-terapkeun? Maning Injil ceuk Nasrani. Ye. Maning Injil be, urang mah. Ah, kan ngadu tuh, ngadu. Dijieun ku urang. Kahup. Nah, melalui eta bae geus atuh. Atuh geus. Teu oja urang. Sakikieu bae. Deuk saha bae jadi presidenna, deuk saha bae DPR jeung MPR-na. Atuh eta bae nu dilakukeun urang bicara agama mah kandas sakitu bae. Masya Allah timbul di negara demokrasi mejil teh ya jaringan Islam liberal. Kok bisa kos kitu sih Islam liberal belah segala. Nah Islam bae liberalan gitu julukan-julukan segala Nusantara. Islam mah kafah, Islam mah ulah aya sistem-sistem kos sekarang itu. Apa beda Islam di urang jeung Islam di Mekah? Pangerana atuh jan teu pangeran Allah kene, nabina atuh akur, kitabna atuh akur, hadisna atuh akur. Kok kuari jadi julukanana beda-beda sabodo. Mentak orang bersihan. Ih, sakedeung deui orang bakal ngalengkah ka alam kubur bakal ditanya. Ya Allah, rarempan. Nah. Ya ayyuhalladzina amanu para mukminin ulah rek ngajaradikeun aranjeun kabeh ka bapa-bapa maneh dijadikeun pamimpin. Ini istahabul kufra alal iman lamun manehanana masih ngutamakeun kakufuran ninggalkeun iman. Masya Allah. Ulah rek jadikeun dulur-dulur aranjeun kabeh dijadikeun pamimpin. Lamun meh masih kana ngutamakeun pilihanana kana kakufuran ninggalkeun iman. Mun terjadi kumaha? Wa may yatawallahum minkum faulaika humul zalimun. Saha jelema nu ngajadikeun pemimpin ka bapa ka dulur anu kafir faulaika humul zalimun. Jelema nu ngajadikeun pemimpin kafir zalim. Allah kan. Ya dek. Sing ada besi gara-gara orang milih kafir di akhirat orang disape di neraka jahanam. Hanas jana nu jadi urang mangasa kada 1 juta 2 juta saperak 2 perak haju urang disape di neraka jahanam. Mending lamun haju teu coplok iman, lamun ku Allah dicoplokeun ku gara-gara Allah bendu, naudzubillah min dzalik. Jagalah. Geus ulah pati mireung teh nganu kos kitu. Ieu mah bahasana ge cenah ieu mah kiai nu mantak ngadukung eta teh ieu mah jang bemper. Bemper teh padoseros ya. Katabrak sia, sia heula bemper. Ieu sok segala bemper segala naon sok bebemperan sia. Geus mendingan dicoplokkeun ku aing bae kitu sia bemperna. Ya Allah, fa ulaika humul zalimun, zalim teh. Karim Allah. Ketika Allah Subhanahu wa taala nita hijrah loba pertimbangan-pertimbangan. Duh bapak, masa sih orang kudu pepisah jeung bapak? Nu mantak di Indonesia disindir, Amerika nyindir, Islam itu adalah memisahkan antara keluarga. Atuh geus kos kitu ti dituna. Lamun teh aya bapak asup Islam atuh pasti pisah jeung anak, lamun anak asup Islam atuh pisah pasti jeung bapak dulur asup Islam atuh pada pisah jeung dulurna deui. Salakina asup Islam atuh pan berenanan kudu pisah jeung pamajikanana. Kitu kedeui jeung baraya-baraya. Ya Allah ya Rabb,
beraten amat sih ka bapak anu kafir, beraten amat sih ka anak anu kafir, beraten amat sih ka pamajikan anu kafir, beraten amat sih ka baraya anu kafir, beraten amat sih ka rombongan-rombongan organisasi-organisasi anu napas kafir. Kok beraten amat sih nanaonan harta-harta anu ku anjeun diteangan nu kuari kita hijrah, beraten amat sih ninggalkeun harta, beraten amat tinggalin perdagangan, ninggalkeun perdagangan anu entera rempan karena kapayuan anak bau mun ditinggalkeun bakal pikuman termasuk imah kudu ditinggalkeun, beraten amat. Padahal maksok gerage bacaan kurang saha raja anu tergagah Firaun bae aya nu dibawa ka kuburan Raja Namrud modal aya nu dibawa ka kuburan belah dieu raja Inggris bae awak doang ka kuburan. Masya Allah. John Kennedy lu teh jaho di Amerika hei segala-galana nu ngatur nyana bae selesai. Di negara urang Pak Harto saha nu teu nyahueun ka Pak Harto, gagah aya di nyana, kaya aya di nyana, strategi aya di nyana, senyumna aya di nyana. Senyum Pak Harto senyum anu penuh dengan mematikan racun anu pahara. Kaya raya duitna kuari ge masih kena ada triliunan rupiah, anakna ongkang-ongkang ayeuna karena bapana pahara. Nah maut cenah ayeuna dibawa ka kuburan sugan kunci jeepna eueuh aja nyana boga jeep Mercy teh anu hejo teh sugan dibawa ka jero kuburan teh luhur teuing teh mah atulah tatangga urang nu sugih teh paeh dulur urang anu kaya raya modal bahkan atasan urang ge paeh keneh bae modal ku urang kuari harta dihook-hook datang ka ku urang kuari ku dihook-hook na embung be sedekah ka masjid hook jasa modal sia deleukeun sia majelis taklim lain ieu mah hayang mah dibangun buat hayang geus ulah sia ulah mereka aing ulah geus loba teuing duit teh kajian kumaha ge ih pada lain lalagaan pukul loba teuing mah duit teh can kabalanjakeun ieu ulah besi pajar aing hayang teh aing mah henteu cenah dek nginjem goblok sia mah lain nambahan nginjem tolol lo sakadenge kuculi aing hurus sawarewas ya sama nyayomkeun guru sia mah. Nah, hayo sia. Anu paling bahaya deui harta urang, enang urang, kemudian maot pamajikan atau urang nu maot atau anak nu maot. Dikekeuh ku urang, maot bapakna teu diparoid ku anak-anakna, dikekeuh samarukna bakal kumaha. Moal kebal modar sia harta bakal jadi orai dilegegan sia ku orai parang sana ya karim ya Allah ya Rabb ya Allah ya Rabb ya Allah ya Rabb bapana maot dicekelan bae kuno kolotna adina hararese komo si bungsu mah ieu teh kumaha ngan sakadar bisa ngomong we ka nu panengah teh cek nu panengah aing mah lain anakna ja anakna mah tuh nu cikal jeung bungsu aing mah sesemperan. Mana urang kita aing teh diajak-ajak ke kokolot. Tinggal nu bungsu bingung ka dieu bingung ka dieu bingung surat dibawa ku nu kolot kabeh. Bebeja ieu urang paroid cek nya teh. Ke pajar ribut urang di paroid mah. Lain pajar ribut ieu kami bagianna ulah loba omong sia. Modar sia dilegleg kumaku orang sujaul akal sia. Gara modar sia. Ya Allah ya Rabb maot pamajikan kuduna diparoid dikekeuh bae ku nyana kajeun antepkeun geura bodar sia ujianna dihapit ku kuburan karakak akan tah jauh lakro cih emang kumaha kitu berat amat siku harta berat amat tah ieu sahabat muhajirin teh ulah berat ku harta ulah berat ku bapak ulah berat ku dulur
ulah berat ku anak, ulah berat ku pajikan, sapira pamajikan, huahe nyapatan moal di akhirat. Urang ngaju dilojokeun ku pamajikan. Masya Allah pamajikan mah kudu ngaladen urang lain haju urang huahe ka pamajikan di akhirat cilakas ya. Masya Allah karim. Udah berat ku pamajikan. Ulah ieu teh ayat lain sambarang. Kul bejakeun ku anjeun Muhammad. In kana abaukum mun aya bapa-bapa maraneh kabeh. Wa abnaukum anak-anak aranjeun ikhwanukum dulur anjeun azwajukum majikan pawajikan maraneh kabeh. Saudarakum raya baraya mangabeh. Amalun harta-harta anu mana diusahakeun tijaratun perdagangan anu mana rarempan kana teu payu sakinu ibah anu mana dipake kasuga ahaba ilaikum leuwih dipake ka resepkum maraneh kabeh tibatan Allah Rasul jeung perang fisabilillah. Awas cak Gusti Allah patarabbasu tangguh tungguan moal kebal deui tungguan moal kebal deui eta bahasa geus pohar aja saya teh bahasa ngancam ngaran bahasa ngancam. Hei lamun badah leuwih resep ka bapa batan Allah Rasul jeung perang tungguan. Lamun mana resep ka anak batan Allah Rasul jeung jihad fisabilillah tungguan. Lamun mana resep ka dulur batan Allah Rasul jeung jihad tungguan. Awas ya. Lamun mana resep ka pamajikan batan Allah Rasul jeung jihad tungguan. Lamun mana resep ka organisasi ka baraya-baraya perkumpulan-perkumpulan anu mana berat tinggalkeun anak batan Allah Rasul jeung jihad tungguan cek Gusti Allah. Resep kana harta anu kekewe ku maneh nang usaha maneh rasa maneh nu maneh pada nu aing sia teh harta teh ku aing kocorkeun anak haju ku sia dipake ka resep ku sia datang ka ku maneh mung ditinggalkeun ka Madinah tungguan sakedeung deui. Kitu kene imah ya jeung perdagangan maneh resep ninggalkeun mung ninggalkeun imah jeung perdagangan tungguan cak fatarabbasu eta ancaman. Diancam awas di dunia kene cek Gusti Allah sia terjadilah peperangan paeh kabeh nu kamari teh hijrah haju manehanana embung anu can iman mah komo kemudian perang Badar selesai perang Badar paraeh kabeh akan tah imah nu kumaneh dipake ka kadeudeuh karesep ledeg katuh sia ta perdagangan sia anu kamari sia mung ninggalkeun teh modar sia takwari hayo sia ladang sia tah anu kamari mung ninggalkeun anak sia nu kamari kumaha dipake ka kekeuweuk ka resep jasa paeh sia ceurik tinggal ceurik deui kumaha deui. Masya Allah kurang kumaha Allah fatarabbasu cak Allah tungguan hatta yatiyallahu bi amri sehingga Allah ngadatangkeun ka perintah Allah wal kebal deui di dunia keneh bakal disiksa komo jaga di akhirat. Gambaran urang kuari ulah pati dedeh teuing kana dunia ai teh sapagodos mah jeung urang ulah dedeh teuing ka bapa ai teh sapagodos mah ka emak ka anak ka dulur ka pamajikan ai teh sapagodos mah ulah jauh-jauh perang baheula di Madinah kudu ditinggalkeun ti Mekah ka Madinah ieu mah urang di imah bae di imah kuari mandi orang jam genep beres orang pakai baju pamajikan kade ke mana kak haji kak jai ngaji mah orang unggal minggu iya mah tuh kawa orang kan hajat kak hajat namun kakak dedeh kakula anter kula iya mah kakak mah nganter kula bae iya mah geus ngaji mah jauh unggal minggu diuk biasa laki kumaha neng lamun jeung anak bae ih kak lah tuh ngaranna ge jeung anak pan ke ditu bakal ditanyakeun ka hajina ka mana tah kan kula embung ngajawabannya ka haji bocak di ditu teh menyana mah ngaji ka Cilongok tah embung kula ngadenge kos kitu atuh lah minggu ieu mah ka ditu bae yuk urang hajatan anu hajat tuh gitu puyeng da salakina puyeng gitu pertimbangannya nata berat ka mana tah berat ka mana tah kena ayat ieu sia kul bejakeun ka haji
in kana azwajukum lamun pamajikan maneh abalawih bika karesebatan Allah Rasul jeung gaji ya teh gaji tah patarabasu hai haji tungguan sia sakedeung deui disiksa sia masyaallah kan lah terus orang hajat lah orang hajat kan hajat bae saya tah berarti kan berat ka pamajikan Allah kan ditinggalkeun dadah Allah sareng kitu tah dadah Rasul hampura tolol sia ayo urang Masya Allah kari Kak minggu dek ngaji emang Kak minggu ieu rame nu balanja Kak heran gue lagi minggu kemarin ge rame minggu ieu mah coba bae ge coba Kakak ulah ngaji ge rame jasa Masya Allah eta nu balanja ka resep jasa poe minggu mah ye bener oge nya tah bener Kak mendingan ge lah ngaji mah atuh ge 2 minggu dagang ke saminggu ngaji kitu bae Kak bagi-bagi Kak. Nah diatur orang ku pamajikan juri berarti eta ye lain ge lah Kak dunia ieu nu aya ge moal kadahar geus lah urang tutup we urang ngaji bae geus ka ditu lah sapira urang dunia kajeun batur nu ramena kajeun batur kena sugih kan urang mah moal bayak ieu kalah geus pan ngeunaheun kana hate tiis ya Allah ieu pamajikan ieu mah bener bidadari sia mah ya Allah ieu lain pan Kang ngaji bae hasilan Kang ngaji mah Kak puyeng nya beak pan ongkos Kak bandingan ngawarung bae Kak lah geus tah majikan kos kieu wajar dicandung tah siapa kos laku sia pertimbangan terserah coba dikembalikan ke masing-masing berat ke dunia apa berat ke akhirat lamun berat ke dunia diancam gugus ya Allah berat ke dagangan batan Allah Rasul jeung perang macan ku ari mah ieu mah baheula jihad teu ngaji baheulana masyaallah kan berat ku pamajikan batan Allah Rasul jeung ngaji patarabbasu awas berat ku dagangan lain teh hayang cenah ngaji ka Cilongok teh poe minggu teh aduh kiai loba pertimbangan teh kudu ngomong di hareupeun aing ye tolol ditelus ya ku aing aduh atuh ngomongna teh ulah di hareupeun aing geus kitu mah ieu mah aya aduh lain teh hayang cenah kiai ngaji ka dieu batur-batur kula geus ngaraji kan ieu kun aduh cenah ku sibuk jasa ya poe minggu ieu dijejak ku aing sia aja nama gelut orang didinya Pak aja aing eleh pandai Masya Allah awas gambaran-gambaran anak kade lantaran aya setan cek Kangjeng Nabi teh 3 cicing didinya Masya Allah kan setan teh nganasehatan bahasana ge kieu cek setan teh in hajarna tu kotona abaana wa abaana wa abnaana cek setan ulah kudu hijrah maneh lantaran lamun hijrah kapan berarti pegat jeung bapa masa sih kudu pepegatan jeung bapa masa sih kudu pepegatan jeung anak setan terus we nganasehatan gaul tuh belah dieuna ulah ngaji masa sih kudu ngaji atuh dagang ambruk ngaji mah ye atuh bandingan lah atuh ngaji ye komo urang-urang keneh nu geus aya ge ilmu can kapake Masya Allah setan nganasehatan nana pohara jasa geus mendingan make nu aya bae heulanan daripada kunclang-konclong ka Cilongok lah mendingan geus bae ngamal ke bejakeun malah makan nu sejen sia ngararaji bae ngamal lagi lah ieu aing tuturkeun ku sia ye atuh teh kudu hayu bae ngaji mah penting pengamalanana aduh eta setan leuwih ti MZ ya Allah ya Karim Masya Allah. Tapi ketika para sahabat
benta mata haten ieu keri horenganan setan ieu nu ngahalangan majar teh ulah ninggalkeun bapa padahal mah ideologi bapa teh geus lain deui aing mah kapan pangeran Allah Rasulna Muhammad ja bapa aing mah kafir masa si kudu engkeun anu beda agama teu bisa lawan ku aing setan sia tolol sia setan kajian teuing anak darah daging aing nyana teu iman ke Allah jeung Muhammad berarti beda sia jeung aing sia-sia di tempateunana di akhirat sia mana neraka aing surga geus di akhirat bakal berbeda di dunia ada ge pasti beda geus hayang aing ekan para sahabat tu beuleud kanyahoan ku setan waduh setan buhara amat setan datang deui atuh masalah sih dek hijrah mah ngan tetep kudu toleransi itu bapak kan tetep bapak geus kieu tuh kalimah dek ka Madinah mah ka Madinah ke ka Mekah deui ka Madinah mah ka Madinah ke ka Mekah deui pan aya bapak aya anak aya dulur aya pamajikan sahanu nyaho engke di akhir maneh ku sebab loba ka Mekah deui engke maneh bisa asup kafir deui teu kudu dituturkeun Muhammad mah tah setan teh kos kitu setan masyaallah ih setan mah aneh teh kieu lamun urang hudang dipeting ieu nya haju maca Quran tah eta teh ku setan teh urang teh digoda awas aya setan pugunyana setan aya setan aya pocong pugunyana teh tolol teh coba urang kakarek menang 2 ayat heueuh nya tuh sia-sieun kan ye kumaha lamun aya pocong anu rerewigan sieun sia ye atuh bakal sedih sia geus mendingan geus anu sadaqallah deh kita kan karukan encan ka kamar nyekel remote nah nyekel TV terus tek tak mending ieu kayak kubu merayu setan dah supaya setan lawan geus dia geus atuh rame kan tuh nah jadi kumaha mun aya pocong-pocong ieu moal pocong moal aya tah tadi makan punya na dipocong-pocong tuh kan dikunti-kunti anak urang sieun sadaqallahul tapi ketika orang nonton TV mah make remote dihula-hula kunyana terus bae terus datang ka subuh ge masalah caknya masalah teh geus aya setan setan moal aya geus ulah sieun aing ke kalang dada sia sial teh setan kos kitu setan mah tolong ge coba ge urang lamun ziarah ka kuburan ila hadratin nabil al-fatih mulai setan sok aya kana di dieu ge ye kabari ge padahal mah urang teu ngadenge teu naon kamari ge aya nu mangga pocong di dieu ge ruag gerwig segala rupa geus ulah kebal-kebal ulah geus kulhu hiji bae ulah tilu-tilu nah dipercepet lah geus doa sia bahaya sia kaburu aya ge kaburu aya tah tapi lamun urang zarah kadinya nah eta emang gen nomor pakong mah aya di dinya ajakna ge hayu gara-gara ku sia teh sok hadiah anu panjang gara-gara ke tara rimbul ge baheula ge keur zaman wah we haji pengen dimenangan sok gara-gara hayu terus ge aya ge tah bangkong tuh bangkong kan 2 tuh anakna jeung mana tah eta ku sia sebagai terkak eta nu gede hiji nu leutik hiji bangkong sukuna sabaraha coba ya opat nah nu gede nu leutik hitung ku sia pendalapan tah nah bangkong naon tah isarahna tah kebal kan di kuburan ku wani tolol teh coba setan mah kos kitu tah urang ngaji beta ngaji di dieu teh geus neuleun jem bae cik kieu eta setan eta cek ngana aing teu nyaho meureunna goblok biasa ya Allah setan eta kos kitu geus bandingan rantai habak tah setan nah berat ka materi berat ka pamajikan berat ka imah nah ieu batan Allah Rasul jeung jihad patarabas tunggu hatta yati Allahu bi amri ancaman ti Gusti Allah ulah di akhirat di dunia bakal cilaka sia jan aing cak Allah kunaon ngasingkeun aing kunaon jadikeun aing kunaon anti ka Rasul aing kunaon ku aing kita jihad perang sabilillah ngaluhurkeun agama aing sia ang-angan jah sia sadayana teu perang ge paeh ku aing dipaehan sia berangkat sia paeh
sahabat mabenta mata hatena berangkat usul Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, anu di Mekah wallahu la yahdil qaumal fasikin. Gusti Allah maludukeun ka kaum anu pararasek, jelema anu henteu nuturkeun Allah khuruj an taatillah pada ti jelema fasik. Nah, ieu lah ku Gusti Allah moal dibere hidayah, anak teh dibere hidayah cilaka, anak cilaka ulah di akhirat, di dunia keneh bakal disiksa ku Gusti Allah. Naudzubillah min zalik. Mun di diri urang masih kene berat ka dunia, kurang cinta ka Allah, mulai tafakuran. Namun di diri urang masih kene berat ka urusan rumah tangga, imah jeung sajabana, ngelekeun ka cinta urang ka Kangjeng Nabi urang. Tafakuran coba aya naon di diri urang. Ketika ulah-ulah kita perang, kita ngaji bae, kita ngaluhurkeun syiar agama Maulidan, Rajaban, jeung berbagai-bagai syiar, komo ngaji mah kok leuwih resep kana dagang, leuwih resep kana pamajikan, ibah, kendaraan. Tafakuran aya naon sih di diri urang, sedengkeun moal ngarasakeun kanikmatan ibadah lamun urang can pol cinta ka Allah ka Rasul. Lamun geus pol ka Allah jeung ka Rasulna kakarak aya karasa zaukun nafsi, merasakan nikmatna jeung lazatna ibadah. Kembali ka diri urang, resepan ka mana sih antara dunia jeung akhirat, resepan mana sih antara materi jeung Allah, resepan mana sih antara kehidupan dunia jeung Kangjeng Rasul, resepan mana sih sehingga urang bergerak kadeuleu gerak urang. Ieu urang nu mantak ngaji berarti resep ka Allah, ninggalkeun imah, ninggalkeun perusahaan, ninggalkeun pamajikan, ninggalkeun anak, malah dititip-titip tah besi di urusan tah besi kakar kalau ngaji aing mah berarti kan berat ka Allah. Berat ka Allah teh kos kitu teh, berat ka Kangjeng Rasul. Nah, eta teh caroplok teh dosa-dosa di jalan-jalan teh. Masyaallah, datang ke majelis teh geus eueuh dosaan hampang luar biasa. Ya Allah ya Rabb. Ketika orang balik deui narempel di teh dosa. Tapi justru diciptakeun Kangjeng Nabi untuk tabligh malah nikmat. Ya Allah ya Rabb. Urang deuleu tukang bengkel make baju werpak bobolokot, cek urang bobolokot apa? Horengnya nama keur menikmati teh tukang bengkel teh asal geus deuleu obeng we, wah geus kae nyombeng nama. Nikmat cek cenah. Neuleu umur teh diadu-adukeun kieu, masyaallah nikmat. Horeng di duniana masing-masing jelema mah. Di duniana masing-masing. Urang manele di laut ngeri jelema naik sampan kemudian mawa pancing. Awakna ge geus teu make kaos-kaos acan kasorot ku panon poe hideung herang bangun aya olian teh kitu teh. Ya Allah. Ya rami cek urang teh naonan jelema. Orenganan nya mah asal geus ka laut we waduh nikmat. Ngeunah. Ya Allah, di dunia na kos gitu. Di dunia na kos gitu. Ya Allah ya Rabb. Jelema tukang ngabersihan WC. Eta teh akan kurang mah ya Allah nanaonan orenganan nya nama ya di dinya usahana asal manggih WC bae kosong belueun nya nama. Belu yang kosong cek kana teh. Tah lamun manggih WC pidu nah ini makanan gua cek ya. Di dunia masing-masing mereka, masya Allah. Batur genyeng serikeun ka urang nanaonan, cenah caknya ngarabring ngaji ngan sakadar ngaji kos gitu doang. Ji nanaonan maning caknya na ka puncak ka Bali, beuh ka Singapura ka ditu. Beuh hayang naon di ditu. Teu nyahoeun nyana horenganan di majelis teh bisa hees. Ya Allah ya Rabb. Aya satu kenikmatan anu luar biasa. Belum tahu kamu. Ya Allah ya Rabbi. Di dunia masing-masing. Ketika batur lelap tengah peuting kereknya
lantaran ti berangna digawe bisnis dan lain sebagainya ya otomatis lesu peting kerek kehudangnya nama keur menikmati tapi geninganana ya hiji jelema jam 1 jam 2 hudang mandi wudu Allahu akbar masyaallah Allahu akbar hudang tanu kerek teh nanaonan teh budak penting-penting penting-penting si salat cak nggak capek-capek iya tuh mending esek kan teh cak anu sholat budak kees banget tolol cak kan teh nah naon seperti eta jadi di dunia masing-masing rohna di mana di dinya nya bicara masya Allah karim Nemanta kula aya umang omongkeun batur sebab di dunia masing-masing rohna keraya di dinya atau di dinya bae mantak dina ilmu tarikat dina ilmu tariqah teh aya tah hubbul khalqi wal mailu ilaihim li irsyadihim wa li ikhrajihim an zulumatit tabaihim ila anwarihim eta ungkul pegat jeung makhluk kudu sebab makhluk teh bakal ngahalangan kana kelanjutan ibadah urang ka Gusti Allah tetapi ketika urang geus dijadikeun ku Gusti Allah kudu resep ka makhluk hubbul khalqi wal mailu ilaihim tapi lain hayang dibere lain hayang diagungkeun li ikhrajihim an zulumatit tabaihim salamatkeun jelema kaluarkeun tina pepeteng-pepeteng zulumatit tabaihim ila anwar maneh teh kapan dititipan ilmu ku Gusti Allah teh aya hadisan aya wahyuan kamarikan maneh geus tinggalkeun makhluk dalam rangka ngajuntrungkeun diri ka aing kuari maneh geus diberekan salametkeun jeung batur mantak moal aya wali anu cicing moal aya pasti bae ngopepang memenya nama ngomongna sebab duniana di dinya dititah geusnya malamun aya nu ngadokotok datang ka dinya atawa kesempatan diraha jangan ulah ngadokotok bae ai elehan mah tuh rugi sia kecuali menang tuh terus wali babalere dakwah dititah atuh sadu ngalanjutkeun Kangjeng Nabi lamun para aulia Allah cicing urang ningali Habib Lutfi umur geus 70 tahun aju nyana masih keneh ka Jakarta diundang dan lain sebagainya dirina geus teu hayangeun meureunanan ja capek meureun tetapi kan meureun instruksi ti Gusti Allah lamun teu turun deuk kumaha Gus Dur mah datang ka jadi presiden emang hayang jadi presiden henteu lain cara Bambang Yudhoyono lain cara presiden yang mulia Jokowi lainnya teh hayangeun mantap ketika dilengserkeun atuh mangga bae nu penting perintah Allah berbeda lamun urang paham sebab naon aya titipan Gusti Allah henteu rek babanda henteu rek takasur hatta zurtumul maqabir lain tapi tugas di Gusti Allah mantap katipu jelema ku Gus Dur pajar kitu kuari moal keneh berduyun-duyun terbukti jasadna utuh henteu maksudna dia jadi presiden dengan tugas we ti Gusti Allah kudu jadi lengser bae namun hari tadi pertahankeun batal nya mantep henteu ih geus kana ditulah para aulia-aulia Allah Subhanahu wa taala nah jadi di dunia masing-masing jelema bisa tenang sebabnya nana aya di dinya mantap lamun teu akur prinsipna urang samobil ya samobil urang samobil ulah-ulah jeung batur jeung pamajikan bae tapi beda prinsipna poe eta urang samobil atuh mal ngobrol ja atuh mal ngobrol nya nanya urang-urang hareudang malah mah padahal pamajikan prinsip nu beda ya Allah ya Rabbi ai urang hayang ka ditu heula ka silaturahmi pamajikan hayang ka toko heula itu bae heulanan cek salaki ulah lah paling langsung mah ih ka toko bae heula ai salaki mah nu mantak ulah atuh pan ngitung-ngitung nya ge sarua kalkulator ayo guys brak big bruk naik mobil ge ayo guys pamajikan ayo kos kitu mah
naik ke mobil bu aduh lain deh lawang kadengen lain 2 kali asal ada pisak di lawangnya enggak naik mobil tanya ku orang kajian lah orang untuk ke toko bodok lain deh ya urusan dia enggak bisa ditanya emang kajian hukum lagi enggak salakina mata nak kaditu ka kulon iya maka ditu atuh perjalanan mangkaning aya 100-200 kilo udah cangkel tawaran dahar embung pandai tawaran es embung ayo dah boro-boro jeung pamajikan bae jeung pamajikan eta kos gitu cangkel atau komo nu beda prinsip urusan gede waduh atuh lain deui cangkel mantap ulah nyieun cangkel urang hirup bebasan bae sih bebasan ya Allah ya Rabb Kangjeng Nabi diciptakan ku Gusti Allah lahir di Mekah kemudian Kangjeng Nabi diutus di Mekah diangkat jadi Rasul Allah sate acan diangkat jadi Rasul Allah Kangjeng dibere heula mukjizat memehna dibere resep kholwah menyepi heula Allah karim umur 35 tahun geus mulai Kangjeng Nabi resep nyepi sorang naik terus sampai 40 tahun detik-detik terakhir menjelang 40 tahun teh resep sorangan naik ka Gua Hiro Allah karim Jabal Nur seperti etalah kehidupan perjalanan Kangjeng Nabi itu nu mantak lamun aya hiji jelema can dibere resep nyepi moal luhur kajian hukum moal masantren nyana bisa ngaji tapi can dibere resep nyepi sorangan geus sakikituna bae sakikituna tapi nyana dibere resep nyepi heula masyaallah ngaji geus rada nyai-nyayan tapi dibere resep nyepi sorangan tanya ke orang mang abang santen geus sabaraha tahun aya 15 tahun mah ieu kok bangunna kuari nyepi heuh kuari keresep nyepi emang kunaon aya nu daekeun mah frustasi aing ieu mah lain holwah ieu mah nu kos ieu frustasi tolol ieu mah wah brengsek ieu mah lain nu kos kitu lain atuh loba nu nyepi kitu mah ieu nyepi bae atuh nyepi ge sarua anu digigir ye nyepi nya lagi sarua bae sarua di imah malah mah penting lamun anu assalamualaikum hordeng lagi dibuka setik besi nu nagih nyepi kos kitu mah lain deui eta mah atuh urusan ada ieu mah nyepi teh ngajuntrungkeun diri ka Gusti Allah embung kaganggu makhluk mah sapira makhluk mun teu nyacan ngalem lah sapira dicawat jeung di alam mun teu menta mere lah sapira urusanana ceuhil doang gas tinggalkan mantepkeun ka Gusti Allah sorangan belajar urang sorangan ulah wake hese-hese heulanan sorangan teh belajar ti jam 10 datang ka subuh bae heula sorangan eta bae sakitu lamun geus karasa nikmat kapasa-pasa peuting tuh, cenah moal bisa kieu jeung kuari mah geus boga anak pamajikan. Yeh, sia mah. Atuh mantak naon di kamar sorangan. Beuh teu diganggu cenah ku anak ku pamajikan ai bakal diganggu Gunung Karang sepi keneh sih. Jadi itu ke Gunung Karang ya. Bebeja ka pamajikan neng anaknya ieu mah kakak mah ka Gunung Karang heula. Emang aya naon? Sugan aya maung bae di ditu. Cak anakna bae emang kunaon gitu. Masih galak aing. Urusan apa tali itu gitu baik ya Allah ya tapi kapan kudu boga ilmu inget ka dongeng abah baik aya jelema dek kokoholan nyana ka gunung mawa anak sapi barang sapoe 2 poe nyana ibadah ka Gusti Allah barang geus menang saminggu inget ka pamajikanana ridu meureun nyana ka pamajikanana ngaranna ge lalaki dibere syahwat
Praga dek balik jauh jaker holwah aya ge anak sapi bawanya turun daripada hese ceknya mendingan ieu benang ko di anak sapi kan bodoh eta tolol ulah datang ka kos kitu batak ilmuan heula deuk ka Allah ilmuan heula ulah jeung nangkot di tukangan sapi masa norekat haju nangkot gitu tuh teu bagus. Jelema bodoh mau ke saya jelema duaan bararodo kabeh nya nama bodoh teh lain lalagaan barang asup ka masjid nya neuleuan beucak nya ieu munara ku luhur amat duaan barodo kabeh waduh munara pohara cak nya luhur amat ieu nu ngabangunna berarti jangkung jasa cak nya karena ge bodoh atuh. Banyak jangkung sakieu cak nu hijina deui. Atuh ieu bisa kieu kan berarti jangkung jelema. Ye sia mah lain kitu munara mah. Emang kumaha? Nyeuna mah dihandap dipanjangkeun keta geus jadi karak ditangtungkeun. Kan barodok. Nah, eta kan salah sahijieun kabeh eta. Nah, eta ngarana odob eta pas gitu. Masya Allah, ulah sok nyilek dia biasa bae sia. Ya Allah, ya Rabb. Nah, ialah Kangjeng Nabi teh diangkat jadi rasul setelah resep nyepen. Saat puncak nyepen Kangjeng Nabi umur 40 tahun, jol malaikat Jibril alaihissalam datang. Iqra. Ya Muhammad. Baca. Kangjeng ma Nabi Qori tanggep ku malaikat Jibril kaget Kangjeng Nabi lepaskeun deui Iqra ma Nabi Qori tanggep deui ku malaikat Jibril lepaskeun deui Iqra ma Nabi Qori karak Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram turun Kangjeng Nabi berarti dibere wahyu diangkat jadi rasul. Nah ieu mah keur carita. Jadi Kangjeng Rasul teh diangkat jadi Rasul teh saat keur pegat jeung dunia, pegat jeung makhluk, pegat jeung lingkungan. Hiji be Allah turun malaikat Jibril ngangkat jadi Rasul. Ya, waliullah diangkat jadi wali teh keur pegat jeung makhluk, keur pegat jeung materi jeung dunia, pegat jeung lingkungan. Hiji be Allah ngangkat jadi wali. Di spring beda yang jadi wali AC ambalaya di kotrek-kotrek kurang tees yang ngomong yang jadi wali tampak habak kudu pegat kabeh kudu pegat neilah pegat jeung makhluk pegat jeung dunia etalah nu beratna hiji be Allah andalan Masya Allah karim karak diangkat jadi wali Allah. Kalau menulis kaditu geus jadi wali beda karena engke dikelilingi ku dunia Allah ngelilingi dunia kan sabodoh sama jan Allah dikelilingi ku makhluk dari berbagai lapisan masyarakat lapisan makhluk timimiti anu handap sahandap datang ka luhur saluhur ieu tahu urusan Allah makhluk mah aing mah aing jeung Gusti Allah. Tah, lamun geus bisa gitu karak jadi jelema. Ieu makan di SMS. Waduh anak batur ye. Coba ente ka dieu ye. Ka karak aya tiluan kurang hiji ye. Aduh, emang kudu opatan dia opatan lah cekeuna teh. Tuh saya baju arti bae kan parantina kan. Emang teu karagap kitu ku aing. Eta teu bisa pegat ya Allah, ya Rabb. Geus urang lamun geus bisa pegat jeung makhluk Allah bakal ngiriman makhluk pegat jeung dunia Allah bakal ngiriman dunia ngan urangna geus teu hayang hiji be Allah cenah aing ge pegat jeung makhluk tapi makhluk teu daek daratang semu sia mah semu geus aing mah teu hayang ngana dunia teu hayang tapi teu daek datang tah dunia cenah atuh kunaon sia meninggalkeun dunia hayang dunia teu mangarana mancing tuh mancing mah make loot tuh bos gitu.
Ketika Kangjeng Nabi diangkat jadi Rasul, dakwah lah Kangjeng Nabi teh mimiti dakwah Syriah lah harewosan Kangjeng. Sebab dititahna model gitu. Gabeladina terus rada jahar-jahar. Wah, mulai hirup suasana agama teh dari mulut ke mulut. Terus Kangjeng Nabi teh dititah fasda himan tu'mar wa a'rid anil jah. Wah, kenceng Kangjeng Nabi. Di mana aya manusia, di mana aya kerumunan manusia, apapun yang terjadi, Kangjeng Nabi langsung dakwah. Ya otomatis pemimpin Quraisy, Abu Jahal, Abu Sufyan dan lain sebagainya merasa kalah dan tersisihkan. Nyana bangsawan, nyana hartawan, nyana pemimpin. Kemudian kuari merasa terabaikan dengan dakwah Kangjeng Nabi. Wah, Kangjeng Nabi istimewa. Kuari nu ilu ka Kangjeng teh lain kalangan bawah bae, kalangan menengah geus mulai. Eueuh deui Muhammad kudu dibunuh, jarak bunuh. Kan lain lalagan. Masya Allah, rit kapahara Kangjeng. Tidinya Kangjeng Nabi tetep mun tayang ka Gusti Allah kumaha keputusan Allah. Nah, gancang caritana dititah hijrahlah Kangjeng Nabi ka Madinah. Hijrahlah Kangjeng beserta Abu Bakar Siddiq radhiyallahu dengan cara-cara dakwah, dengan cara-cara hijrah anu geus dijelaskeun kamari. Berangkat ke Madinah. Cuman Kangjeng instruksi kan bagi penganut Islam. Kuat di Madinah di Mekah segera milu hijrah. Lobalah sahabat-sahabat anu milu hijrah. Woi, ngaranan sahabat muhajirin. Nah, aya nu tersisa milu agama ka Kangjeng Nabi, tapi ketika dititah hijrah ke Madinah tidak. Nah iyalah permasalahan. Nu mantak teu milu hijrah ka Madinah teh horenganan loba pertimbangan. Ya Allah ya Rabb, Masya Allah karim. Pertimbangan teh diantarana aya anu anakna asup Islam bapa henteu. Masa sih kami ninggalkeun bapa? Aya anu bapa nama Islam jeung anakna kapan dulur henteu. Masa sih kami hijrah kudu ninggalkeun kakak, ninggalkeun adik? Ya Allah ya Rabb. Aya anu boga pamajikan, masa sih ai kami asup Islam pamajikan encan kami kudu ninggalkeun pamajikan? Atuh meureunanan pikumahaeun pamajikan teh berat pamajikan. Aya anu berat teh ku anak, pan kami teh boga anak teh ieu teh kembang mata beuh keumejah resep, sedengkeun anak teh ieu teu milu dina agama teh. Haju kuari diinstruksikeun kudu hijrah ka Madinah, kudu ninggalkeun pamajikan anak. Beuh mana berat teh? Berat amat. Kitu keneh aya emang aya uwa. Eta teh baraya-baraya anu kudu ditinggalkeun anu urang sapopoe teh kapan obrol kadang silih bantu. Ku ayana agama ieu memisahkeun antara urang jeung dulur berat amat, berat. Kitu keneh boga harta, Masya Allah, itu ladang, itu toko, itu perusahaan. Ai ditinggalkeun kan ku urang ka Madinah berarti kan geus teu kudu dilieur deui eta ladang, eta usaha. Ya Allah ya Rabb. Menang sakitu usaha poharana. Aya perdagangan anu geus lancar ketika hijrah ka Madinah. Atuh kapan meureunanan dagangan teh ditinggalkeun. Aduh, ieu bakal pikarempan kapayuanana engke kumaha. Terakhir ieu imah menang ngabangun geus saking ngeunaheunana hijrah ka Madinah berarti kan ditinggalkeun. Moal kami mah deuk di Mekah bae. Berat ku urusan tadi. Ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Rabb.
hijrah ke Madinah geus geungkeun diterima ku sahabat Ansor, terjadilah dua sahabat Ansor jeung Muhajirin. Tinggal anu di Mekah nu loba pertimbangan. Iyalah nu teu daek hijrah diantep ku Kangjeng Nabi. Sebab can aya instruksi anu pohara ti Gusti Allah. Nyana boga pertimbangan seperti eta. Kapan urang teh iman ka Kangjeng Nabi Muhammad tapi kan bapak urang teh kan pemimpin ka jenting teh iman teh. Pandulur urang teh ieu teh pamimpin di Mekah teh. Masa sih urang kudu papisah teh. Dumanta kuari di Indonesia keur meujeuhna pohara. Agama teh ulah sampai memisahkan antara dulur. Teu bisa kitu agama mah agama bae. Di urang timbul toleransi. Jangan karena agama kita pecah, jangan karena agama kita kemudian ribut. Atuh kapan ari geus memuncak mah teu bisa teribut kajian kumaha ge. Ja agama mah agama ti Allah. Ti Allah kapan aya agama mah. Nah, di urang teh dibuat sedemikian rupa. Aduh supaya ulah aya keributan jenting kafir deuk yeun ulah kumaha ge. Nah, ieu bahayana. Nah, ketika masih keneh diantep orang-orang mukmin anu can milu hijrah dengan berbagai pertimbangan, maka turunlah ayat. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya. Ditegur ku Gusti Allah, jelema nu ari man yakne mukminun ulah ngarasa berat anjeun datang ka teh hijrah ku gara-gara bapa anjeun dulur anjeun. La tatakidu abakum murarek ngajaradikeun anjeun kabeh ka bapa-bapa anjeun kabeh wa ikhwanakum jeung dulur-dulur anjeun kabeh aulia sebagai wali, sebagai pamimpin. Inistahabul kufra lamun memang bapa jeung dulur teh masih keneh mikaresep pilihan anak-anak kufur ninggalkeun iman. Anjeun iman ka Allah ka Muhammad, bapa anjeun kafir keneh, dulur anjeun kafir kameh. Kafir keneh. Nah, lantaran bapa anjeun teh milih kafir. Walaupun manehanana jadi pamimpin tetep ulah milu ka bapak anjeun. Berarti kan aya pemisahan. Bapak tinggal bapak, pamimpin tinggal pamimpin. Tapi ai kafir mah oleh dituturkeun. Instruksi hijrah. Ayat ternyata aya dua rupa nomor kahiji ngainstruksikeun hijrah ka Madinah ulah nutur-nutur kafir. Nomor kaduana ulah ngajadikeun kafir sebagai pemimpin ulah. Sakali deui dengekeun uceuli dia. Ayat ieu teh sebagai nahyun larangan ngajadikeun pemimpin kafara kufar haram kafir jadi pemimpin. Ieu ayatna. Talari ayat dia ejakeun ka ditu. Kaluhur. Ieu mah urang keur carita ayat. Bentrok jeung carita negara. Watak mal maju-maju di urang. Sebab bentuk negarana lain negara Islam. Satungtung lain bentuk syariat,
mal maju agama mah kajian kukumaha terus we orang teh disundatan jeung disundatan disempring deui semal maju